mun kuring ceramah teu dibayar tuluy teu datang catat ku bapak mana inallaha ma'ana teh Allah bareng jeung urang berarti lamun kitu lain jeung Allah ceramah hayang bayaran lain jeung Allah geus we jeung duit leungit Allahna nu aya adalah duitna mata kuring mah demi Allah teu pernah barang penta ai can dibere mah tanya we kan nu hajat sok aya panu nanya sabaraha DP-na pos nu regi kredit motor wae teh aya bikeun eueuh sasadu ngan piraku we da hajat teh di modalan teh da teu nu teu meunang menarip harga taulah ai kitu mah saridona nu hajat deuk mere 100.000 pek deuk 200 pek bae ai milik kuring kudu sakitu mah sehat keur kuring ngan lamun kuring sarakah teu bisa hayang gope ai rezeki ti Allah 200 maka 300 nyesa jadi penyakit keur awak kuring matak leuwih hade leutik keur sehat daripada gede wirikna rumah sakit